sabab terjadina orang teu bisa asup surga teh orang ngalantarkeun kanu ngajadi anak yatim. Lain saeutik digigir imah orang, tetangga orang, nu jauh, nu deket, bahkan di pinggiran imah orang sakali orang teu nyaho bahwa dirinya teh aya yatim anu nahanan kana peulih laparna, ceurik neteskeun cai mata, neuleuh baturana nu lengkap orang tuana, jajan ningalikeun kana baturana di jajanan kudu ngajadi kolotna, ngan ukur manehana neteskeun cai mata doang, teu boga materi, pakaian kulusuh-lusuhna. Ketika manehanana ceurik nahanan lapar, hayang jajan neuleukeun kana batur, ngabogaan orang tua nu lengkap. Iyalah nu ngajadi penghalang orang suatu saat nanti asup kana surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing hade lamun yatim geus neteskeun cai mata ragag, aras Allah akan berguncang. Cek Kanjeng Rasul kieu, innal yatima idza baka ihtazza li bukaihi arsyalir rahman. Ketika yatim ceurik nahanan lapar, hayang boga baju nu alus, siga babaturana nu dibelikeun kudu ngajadi kolotna, ihtazza li bukaihi arsar rahman, maka arsna Allah teh akan terguncang. Ketika saat eta Allah Subhanahu wa ta'ala ngumpulkeun kana para malaikat. Cek Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat, yatim mana ieu nu sampai neteskeun cai mata sehingga ars aing teh bisa goyang. Neuleukeun ku saria jalema anu peduli kana yatim sehingga manehana neteskeun cai mata apal gitu pikeun kana kalaparan, nahanan beuteung ku hayang boga baju siga batur. Cek Allah Subhanahu wa ta'ala, neuleukeun jaminana jelema tersebut yakin moal asup kana ka surga. Dek asup kana ka surgana ge moal jadi jelema nu tersebut mah karena terhalang anak yatim tersebut. Tapi lamun jelema nu mempayungan, jelema anu nyaah menyantuni kana anak yatim, etalah jelema nu bakal asup kana surgana Allah Subhanahu wa ta'ala.